Kudu nama kuring teu ulah aya di dieu. Teu pantes kuring aya di dieu. Dipangberokan. Kuring teu pantes diberok. Da kuring mah ngan mela bebeneran. Hayang nanjurkeun bebeneran. Kuring teu aya niat ngalawan pamarentah. Kuring ge teu aya niat ngaruntakeun pamarentahan. Harita basa demo sosoranganan nolak gubernur anu cenah deuk silaturahmi ka pasantren. Nawae tuna hayang ngadekeun bebeneran teh. Teu aya niat ngalengserkeun gubernur anu keur ngawasa. Kuring teh kaceluk santri cicingeun jeung borangan deui cek batur sakobong mah. Nu matak sapasantren geunyleuh basa kuring teu gugur teu angin. Sosoranganan demo nolak datangna gubernur ka pasantren tempat kuring nyupri ilmu. Nanaonan maneh teh? Cek ajengan harita basa gubernur jeung rombongan geus marulang deui. Kalakuan anjeun geus ngaruksak ngaran pasantren jeung ngaruksak ngaran anjeun sorangan. Cek ajengan ngeluk wae dipentok gitu ku ajengan teh. Tapi ari hate mah baceo. Cecep kuring teh. Ka jelema anu beungeut jang hareup. Ati mungkin. Gubernur anu datang ke pasantren teh
Cek kuring kakolongkeun ka jelema anu kawas kitu. Nu mata kuring mah teu ridho. Manehna datang ka pasantren. Kuring gilig sosoranganan. Demo bebeakan. Nolak gubernur anu ngarempak janji jeung sumpahna. Pikeun ngaraharjakeun rakyat. Buktina mah papalimpah. Gubernur teh salila 5 tahun ngumawasa. Nu karasa jeung katempo ku kuring. Kalah getol ngumpulkeun harta. Pikeun dirina jeung kulawadetna. Ari rakyat diantep masakan. Jeung anu teu panuju ku kuring. Gubernur teh betresep ngawayu. Pamajikana aya opatna. Anu pangorana teu aya lain santri anu jadi bentangna di pasantren tempat kuring diajar ngaji. Geulisna moal aya nu mapakan tah ka santri nu diwat ku gubernur teh. Sahrini ge lewat. Sapoe 2 poe saenggeus kajadian kuring demo nolak gubernur teh. Teu aya kajadian naon-naon. Boka kuring, boka pasantren. Ajengan jeung babaturan mah geus pok deui ngingetan kuring kudu hati-hati, kudu caringcing. Anu pasti saenggeus kajadian kuring demo nolak gubernur teh minang aya jelema anu ngulampreng ka pasantren. Petakna siga anu keur ngawaskeun kaayaan pasantren. Sup mah ka masjid ngilu salat atawa ngaji henteu. Beres anu saurang. Isukna datang deui jelema anyar pinangi ka pasantren.
Kade maneh kudu iatna sing hati-hati bisi wae laku maneh basa demo aya buntutna gitu saur ajengan. Diingetan kitu ku ajengan teh kuring teu sieun hendak teu sieun cek pikir kuring moal gimir moal mundur pikir ngabela beneran. Ngan basa hiji peuting kakobong aya nu blas-blus jeung nyerek kuring kabur pangajian teh. Komo lu arasup kakobong teh meke pestol sagala kuring teh walah kaya. Batur kuring, batur sakobong, malah ngompolan maneh sagala. Basa sirahna ditodong pesol teh. Ulah ngalawan maneh. Cek nusa urang. Kuring teu nembak da biwir perih sanggeus dipebeg pestol jeung sirah lieur sanggeus diramponan ku opatan teh. Anu ngaramponan kuring teh make teregos. Kuring jeung batur kuring teh nyaho saha-sahana. Da kobong poek mongkleng. Lampu kobong di pareuman. Basa maranehna ngaramponan kuring teh. Panon kuring ditutupan teuing make naon. Leungeun diborogon. Basa kaluar ti pasantren. Hujan girimis jeung angin ngagelepu karasa tiris. Pasantren simpe blus kuring diasupkeun kana mobil. Piur ninggalkeun pasantren teuing ka mana. Kuring teu inget naon. Dadina mobil teh kuring dijadikeun samsak hirup. Keun, cina karasaeun. Ceuk nusa urang kadenge sameme kuring kapiuhan.
bongan wani-wani ngalawan pamarentah. Cek baturna. Basa sadar tina kapiuhan. Kuring geus aya di dieu. Teuing di mana? Anu pasti kuring di kurungan di kamar heureut. Poek teu dibere palita. Sapoe dibere dijatah dahar ngan sakali. Eta oge tara ditoel-toel acan ku kuring. Jeung anu saurang kuring dicerek pedang geus ngahina gubernur. Kuring ditewak jeung dikurungan peda deuk kalawan pamarentah. Jeung deuk-deuk karuntakeun pamarentahan. Eueuh ampun pikeun anu ngalawan pamarentah mah cenah. Hukumanana berat. Kuring dituding subversif. Kuring dituduh anggota teroris anu deuk ngalawan pamarentah. Ku kituna kuring kudu dihukum berat. Kuring kudu dibere. Kuring teu ngarti. Da kuring balen anggota teroris. Kuring mangasa ukur sati cicingan. Kula jeung carang takut.